Ah, ramai deui Mas, enak Mas. Kado Mas. Nyanyi teh keur musimna tuh. Yo. Kado di mana ya? Kiriman di mana ya? Ya teh kado kiriman di luar negeri ya teh. Jauh-jauh teuing Mas luar negeri. Di mana tuh? Oh, pan di Indonesia ge loba meureun. Ya beda-beda tuh kaduna. Anu luar negeri mana luar negeri? Tah ieu tah. Ieu teh. Hari-hari nu ieu Tah ieu teh durian montong ieu teh tah. cik. Montong dicokot teh nu batur ya mah. Ieu teh durian montong. Jadi Montong dicokot nu batur. wah itu Kang Dagang teh nya. Hari eta naon nyeri sirah di taralian gitu Mas? Tah ieu maneh teh. Bodoh maneh mah. Ieu bedana nu asak teh nu asak mah di talian. Lain keur nyeri mastaka maneh teh. Jadi na tangkalna di talian pas asak jadi henteu gebis si kaduna katahan ku tali. Itu eta ngeunas ya kaduna teh. Nah, mending kudu rapi kuat mah ku kawat atuh Mas talian. Ku kawat teh senalina maneh teh mun kebeton ku kawat. Ku tali mah kret simpan indit urang teh kitu. Nih. Eta kawat beton di mana gitu? Ya kawat ke beton di material. Ya ku tali rapi aing Mas ya. Lain ku kawat beton. Eta sabaraha kilona? Sakilona beda-beda. Anu 20, anu 30, anu 50, anu 60 ge aya. Hari ngukurna kumaha lamun yang sakilo? Nya ditimbang atuh piraku. Aya gitu eta bisa pas sakilo. Nyante lah lebih. Pas kumaha? Ngepaskeun so. Nya neangan sekilo. Emang sepupuh di itu usina hiji-hijina itu sakilo. Nyante beda-beda. Mana nanya wae sih? Akan butuhna sakilo. Ieu mah sekilo lebihan ieu mah, eueuh nu sekiloan. Tuh, ieu ge tah ieu ge teh 2 kilo tah ieu teh tah. Wah, sakilo lebih, tapi dibayarna sakilo. Nyambung atuh. Kapan orang meulina ge sakilo? Teu bisa ieu mah 2 kilo lebih. Meuli we ke batur maneh teh nanya wae sia. Dipedok ku aing rasa. Besok atuh meuli nu 2 kilo tapi nu pas. Nya nu pas atuh, geus kieu we. Meulina nu duit nu pas we nu 30.000, nu 50, anu 70. Tadi cek Mas ngajualna per kilo. Aing ngejualna hijian. Lamun meulina 2 meunang teh. Menang. Jadi nu mana meulina nu 50 nu 60. Wah, Mas tadi cek Mas ngajualna hijian. Eta si goblok. Mana teh rek meuli naon sih? Urang nanya ye. Nya cok, mana nanya? Ieu ngajual kado teh kumaha di kilo atau kumaha? Hijian. Atuh meureun mah bisa meuli 2, aya nu butuh 2 kumaha ai Mas ngajualna hijian mah. Geus kieu daripada pusing-pusing teuing, maneh kurang ada geladangan cok. Sok ada geladangan, maneh meuli sabaraha hiji enak. Sok. Taina nanya heula ieu cara Bung nanya-nanya, maneh kudu meuli. Sok aing manggeus kieu we. Maneh ulah meuli ku aing dibere gratis. Tapi aya syaratna. Nu leutik abuskeun kana bool maneh sia. Kesudut teuing somplak sia. Ari eta naon eta? Eta teh avocado teh keur hormon. Ari nu puguna Mas atuh jualan naon? Jualan duren, jualan alpukat sih. Nya jualan duren. Konsisten pisan jualan teh. Nah konsisten naon? Mau naik jualan duren, mau naik alpukat, tong ngalirkeun nu meuli atuh. Aduh, mana teh? Nya abdi teh kena jualan duren jeung alpukat sia teh. Mana kenapa sih? Nanya-nanya meuli teu? Konsisten jualan teh. Eta jualan duren, jualan alpukat tuh bener. Duanana aing, adek naon maneh sok? Adek alpukat di ladanan. Adek duren di ladanan wae ku abdi mah. Adek naon maneh sok? Tadi naon Mas jeung jualan tali segala itu? Kenalian sia maneh tanya wae ka aing. Ini sia aing, mun ini ku aing di talian sia. Aduh, aing untungnya si aing cengkatna sia pemberi cengkatna. Kade sia maneh alian ku aing.